Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemana Karnale. Saya adalah guru di SMA Negeri 27 Garut. Juga sebagai mahasiswa PPG Daljab Bahasa Sunda, LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan ke-1 tahun 2021. Di video kali ini, saya akan menampilkan hasil praktik pembelajaran. Dalam praktik pembelajaran, mahasiswa melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring ataupun luring. Praktik pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif, di mana masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan, penerapan, dan penutup. Praktik pembelajaran ini dibimbing oleh Bapak Dr. Dingding Hairudin MPD selaku dosen pembimbing lapangan dan Dr. Randa Risnawati selaku guru pamong. Kegiatan dilaksanakan di SMA Negeri 27 Garut dengan jumlah 12 siswa kelas 11 MIPA 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jeung siang sadayana. Siang. Kumaha dalama? Alhamdulillah. Ya, patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda sareng Bapak. Sedajan urang ngawitan kana pangajaran, saya urang ngadua heula. Pangga dipimpin UKM. Salik sigap, satahasana diajar, hayu urang ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Nahatulai salam ka Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanggo Nadia parantos mimpin doa. Ayeuna urang diabsen heula. Jumlah kelas 11 IPA hiji teh nyaeta aya 12 urang. Bapak dietang ya di dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 urang. Berarti anu hadir teh mung 2an eta Rifani sareng Aden. Wengi tos serius ka Bapak sana nuju teu daraos jadi teu biasa ini pengajaran jeung ayeuna. Cobi ayeuna saha anu emut keneh nu kamari diajar naon? Nu kamari diajar naon? Nopel. Cobi saha nu emut keneh naon ari nopel? Abi Pak, nopel teh carita rekaan wangun lancaran prosa jeung kaasup karya sampeuran. Umumna panjang sarta galuk cerita atau plotna ngarancabang. Ayeuna cobi saha nu emut keneh kumaha unsur-unsur nopel? Abi Pak, jejer, kalasu, latar, galur, nangtukeun puseur sawangan, sareng nangtukeun amanat. Lajeng saha nu emut keneh kamari nganalisis nopel judulna naon sareng kumaha caritana. Abi Pak, sampelan nopel miang ka Bandung anu nyaritakeun urang lembur anu boga maksud di kota Bandung jadi pagawe kios di Pasar Ciroyong. Iya, leres pisan. Geuning emut keneh ya sadayana ya. Tah pami kitu mah atuh urang lajeng we. Bapak bade iman paatna nu nembe ya. Ngajenrekeun KD sareng IPK-na, kompetensi dasar sareng IPK teh ieu teh anu kedah kahontal ku siswa. Tah kompetensi dasarna analisis eusi struktur jeung aspek kabahasaan dina nopel. Tadi isi mah geuningannya nyaritakeun kumaha eusi nopel, ari struktur mah unsur-unsurna anu genep tadi sareng aspek kabahasaanna tah ayeuna. Nu kumaha apa aspek kabahasaan kayak ku Bapak dijelaskeun. Aya 7 poin anu kedah kahontal ku siswa teh dina IPK sareng tujuan pengajaran ya. Siswa kedah tiasa nyaritakeun eusi. Kamari mah novelna miang ka Bandung, pami ayeuna mah ku Bapak dibagi-bagi novelna saurang hiji sempalan. Tah satos tiasa nyaritakeun eusi, tiasa nangtukeun tema. Nyebutkeun tokoh, nyebutkeun alur, ngajelaskeun latar jeung nangtukeun amanat. Lajeng nu pamungkas, ieu unsur kabahasaanna nyata nunjukkeun kalimah langsung jeung kalimah henteu langsung. Gitu, panginten ya. Kartos. Sabaraha apa KKM-na? 60 genep. Lajeng aya naon deui? Tah ieu panginten.
Ngeunaan materi novel nama tos aya dina YouTube, ngeunaan materina sareng unsur kabasana. Wong ge ku Bapak tos didugikeun ke naonna link videona tos ditonton anu ieu. Atos katinggal dina komentarna oge nu ieu ge atosnya. Atos tiasa di-scan oge. Ku Bapak tos dibagikeun sempalanana masing-masing tos kenging. Aya tah pami atos aya mah baca heula sagemblengna tos baca namanya dianalisis. Sok maca heula, maca dina jero hate, maca teh dua. Maca na jero hate, maca bedas. Ayeuna maca dina jero hate heula. Pasien waktu 5 menit. Mangga dibaca. Tah ayeuna urang baca novel. Maca novelna nganggo maca bedas teh digalakangkeun. Cobi Bapak nyungkeun 5 urang kanggo maca sempalan novelna. Cung saha jalmi kahiji dikeun ka jalmi kalima mangga. Abi Pak, sempalan kahiji anu judulna Pindah. Geus lila ngadenge pamenta mate, cenah hayang pindah, hayang ngabang-bangkeun hate. Demi Bapak, dipetak kitu teh teu ngajawab. Boro ampak bisa nyarekan samistina salaki dijejereh ku pamajikan. Tungkul teh tungkul bae, telan mek teu nyarek. Sempalan kedua judulna Bapak Gede. Sageus tinggalkeun rumah, karasa pisan dipukna, sagala pagawean mimpinya mu beberes di imah nepi ka nyusuhan kudu dicagak sorangan. Lan kaopat judulna Kang Odong ka Bandung. Anak Kang Odong teh lalaki cek di mana, beratna oge aya kana 3 kilona, ulukna galih nurun ka bapana. Poe isuk-isuk keneh, kuring geus ngabebeung bapak ka imah kontrakan Kang Odong. Najan kaayaan sarwa walurat oge, paroman bapak ka tembong bunga barang nenjo incuma, orok teh saben ditutup bari diusapan pipina. Sempalan kagenep anu judulna Niat ka Kota. Karasa pisan cuang cilna ayeuna mah kicinggi imah teh, unggal jeung anggur bapak, hate teh sok ngalimba, kagambar wae dina ciptaan. Kumaha kaayaan bapak di eta kamar, asa hese pisan dan mupohokeunana atau mah mupohokeun kitu, satungtungkeun kumaha kieu mah. Bagian 10, judulna Sakola Deui. Peuting harita mah, kuring jeung Mang Mahmud mondok di pematuhan Kang Odong. Menik keukeuh ngajakna teh, pokna gara bisa luasa ngobrol jeung ongkoh deui sono. Terus ya 5 urang lah cekap gitu. Jadi eta maca dina jero hate atos, maca bedas atos, katinggal nama da serta asana ge tos macanya, jadi tos kacangkem lah ku Bapak dianggap tos tiasa. Naon wae Pak nu kudu ditelitina? Tah aya 7. Hiji ringkes deui carita sampalan novel make basa hidup sorangan. Terus dibaca teh caritakeun deui ti awal dugi ka akhir tapi secara singkat kumargi ringkesan. 2 tangtukeun naon temana. Tadi tema tos dijelaskeun ya. 3 tataan wae saha palakuna jeung kumaha watakna. Palaku utamana saha, watakna kumaha, lajeng aya palaku tambahan. Saupama watakna teu katingal berarti sebatkeunna tokohna hungkul. Terus nu kaopat, kumaha galur caritana. Nah nganggo galur naon tadi tos katinggal galur teh aya 3. Lajeng nu kalima di mana jeung iraha lumangsungna eta kajadian. Pami aya tempat, aya waktu, cirian dina teksna. Lajeng nu kagenep amanat. Nah, cindakeun amanatna naon kira-kira? Margi tiap sempalan teh benten-benten. Terus anu terakhir ieu unsur kabasana. Tadi tos dijenrekeun kalimah langsung sareng kalimah henteu langsung. 7 poin ieu aya nu bae taroskeun aya nu teu kahartos. Kahartos ya. Kami kahartos mah mangga tiasa dikawitan kanggo nganalisis sempalan novel. Mangga. Kumaha tos rengse sadayana? Atos rengse ya. Pada rinter ya berarti tos rengse mah cobi ayeuna supados sadayana uninga
kumaha hasil analisisna Bapak nyungkeun 3 urang anu ngapresentasikan hasil analisisna dumasar karena 7 LKPD ieu. Cobi saha? Abi Pak, hasil analisis dina unsur-unsur novel bagian 8 mapai Kang Odong nyaeta temana si Kondi neangan Kang Odong. Tokoh jeung watakna kahiji Kondi, watakna gigih teu putus harapan, kadua Mang Mahmud, watakna bijak sareng bager, katilu Emak Oyo, watakna teu beunang di bejaan, kaopat katugas PL, kalima Kang Odong, kagenep Asep Dodoy, jeung katujuh tetanggana Asep Dodoy. Alurna nyaeta alur maju, teras ratarna di kantor polisi sareng di daerah Imah Asep Dodoy. Pami amanat nama nyaeta ulah babarian putus harapan Pak. Hasil analisis unsur-unsur novel bagian 7 nyaeta tema miang ka Bandung, urang lembur anu boga maksud inti ka Bandung jadi pagawe kios di Pasar Ciroyom. 2 tokoh Kondi pasipatanana loba kasieun, elehan, babari wau jeung batut anu sapantan. Kang Mahmud pasipatanana bager, paduli ka batur, berehan. Jana pasipatanana berehan jeung getol digawe. 3 alur nyaritakeun palaku kuring anu indit di lembur ka Kota Bandung dibawa ku Kang Mahmud. Hasil analisis unsur-unsur novel bagian 5 nu judulna Bapa Ninggalkeun nyaeta hiji tema ujian kehidupan nu jadi anak, 2 tokoh jeung watek. Kondi watekna bager sabar, Bapa Kondi watekna bager leuleuy, Indung Kondi watekna bengal, Bapa Tere Kondi watekna teu pikarasepeun, Kang Odong watekna teu pikarasepeun, Binar Bina watekna bager, Akiu, Ustad Yaya, Waal Hasan, Ceiti, Ceoyoh, Pawabe ajengan emot. 3 alurna alur maju, 4 latar tempatna di lembur, 5 amanatna urang nu jadi anak kudu bisa narimakeun jeung sabar ning hareupan kaayaan kolot anu sakitu susahna jeung daek ngabantu pikeun kaganti anu jadi kolot. 5 langsung anu kapendak dina novel ieu nyaeta basa keur di dieu keneh mah rakatna teh jeung hiji hukuman ngaranna Asep Dodoy. Kalimat langsungna Mamang eta oge aya anu katerangan mah di patugas PL cenah Kang Odoy teh babasna geus lila. Kang Odong, ari emak kumaha? Kalimat langsung najan bari jeung seungah nyaritakeunana tapi kapaksa ku urang diterangkeun satara basna. Iya, hatur nuhun ya anu tos ngapresentasikeun Nadia, Sally sareng Bella. Tah, ayeuna urang langsung wae cindekeun nya. Pengajaran dinten ayeuna teh kumaha ti awal duin ka akhir. Kinten-kinten bade ku saha? Mangga aku Nadia. Janten kacindekan dina diajar dinten ayeuna nyaeta unsur-unsur novel aya 5. Nu kahiji tema, tokoh, latar, galur, sareng amanat. Sarajeng aya unsur kabahasaanana, Unsur kabahasaanana aya 2, nyaeta kalimat langsung sareng kalimat teu langsung. Lajeng deui dina novel eta seueur amanat anu tiasa janten pieun-pieun kali kahidupan urang tadi dinten. Tah kitu saya pisannya tos mundal eta ti awal duin ka akhir kacangkem geuningannya pengajaranna alhamdulillah. Lajeng di dia aya mana teu connect tah evaluasi ieu mah dikerjakeunna di bumi. Bapak tos si Damal sapertos minggu kamari. Kerjakeun soal pilihan ganda ngaliwatan Google Form anu geus disadiakeun. Ieu linkna kayak dikinten ku Bapak kana grup WA. Eusian we sapertos biasa. Kumaha kinten-kinten aya patarosan teu kanggo dinten ayeuna? Aya cekap ya. Pami cekap mah atuh. Kanggo minggu payun disiapkeun. Naon Pak anu disiapkeun? Minggu payun urang praktek. Tah anu hasil tadi nu didamel peta konsep urang presentasikan sadayana saurang-saurang. Jadi review novel, sempalan novel aya 10. Naon wae Pak nu tadi anu dicaritakeun. Mung kemah ditambihan, naon tambihanana? Aya kahengkeran sareng kaonjoyan. Naon maksudna Pak? Kahengkeran sareng kaonjoyan teh nyata
aya kelebihan sareng kekurangan numutkeun anu maca. Nah caritana nah bahasana di komentaran eta novel teh. Siapkeun Kang Minggu Payun saurang-saurang teh mah. Aya nu mah 3 urang nya da kumaha waktu Minggu Payun mah sadayana kedah tampil gitu kartos. Nah pami kitu mah tuh sateuacan urang mulang ngadoa heula mangga dipimpin ku KM.